Tuh anjing udah boga duit deh. Kuota beak. Rokok beak anjing teh. Lu kemana ya nyandu? Ya rokok aja. Maaf bos. Maaf bos. Hah? Ada telepon. Bisa. Order. Halo. Selamat sore. Oh, nya, isuk paling dikirimnya ke orangnya. Iya kalek manggi kebon jagong yang nganting usaha ya. Keur ditanyakeun heula sugan aya nu bogana. Heeh, yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Kum. Waalaikumsalam. Enak kan? Abi teh kamari menuju milarian jagong. Anjing, kebeneran ya. Ayam rek beli jagung. Kita buka duit teh kita aya jalan we. Kan trio geus seueur. Ngon. Di sabaraha total pamisadaya di panen? Kira-kiranya 5 juta lah. 5 juta. Mohon. Ya. Aya bayar kan? Ya. Barcode. Barcode we. Sip. Tosnya, Kang. Siap. Iya meureun ku Abi, ku anak buah Abi bade langsung dipanennya ayeuna nya. Oh, siap. Amih tereh. Oh, siapnya. Akang gaduh ieu teh anu didamel. Nah, ya iya, biasa kan damang. Biasa. Oh, siap. Atuh bantuan ku Akang ku Abi di tabihan di. Oh, siap. Heeh. Nah, siap. Mau nya Kang ya? Siap. Ya. Ayeuna ala kabeh jagong. Urang arek ngopi di warung hareupnya. Siap. Heeh. Yuk. Ayo Jang, ngalah Jang. Iya. Tah simpan di dia. Ayo pakai ieu yuk. Ah. Jang wadana mah. Sok Jang. Ngalaan Jang. Jang, urang kabeh ditu heula heuh. Ya, siap. Anjing, aya batur mah euy. Di dewa kita mesti Jang, di dewa Jang. Ngalan aja. Dia ngalan lah. Ya. Sok ya. Oh, domba teh geus gerde euy. Gede deui jual lah. Nang duit. Bon jagong tera dipanen ya. Longok lah kebelarinya teh gerak. Ah, ngareujeun aya dipanen jagong teh kanyar dijual euy. Tadi tutup kabeh. Isuk lah diborongkeun. Oh tah lumayan euy tereh jagong teh panen. Itu naon oyak-oyagan euy di kebon aing itu juga jelema juga nama tuh. Madog jagong sugan. Saha euy ku aing intip kabeladinya tah. Tah geuring ka deuleu anjing si Taher. Madog di jagong eta kamari geus kaomongkeun madog di bae eta budak euy amrang-amrang petahkeun ku aing ti deui lah. Tah sia nu ngalakan jagong aing teh ku aing ditungguan jagong baradag dialaan. Henteu mah ngabi mah meser jagong. Meuli ieu mah jagong aing. Saha nu ngajual jagong ka sia? Duh kamang tadi abi anu gondrong. Entos dibayar sadaya 5 jutaan. Kade kan duitna?
Enggak bang, tadi ditransferkan kan gondrong. Wah, si Taher geus nengan we di owner. Hai sok tengan jeung aing. Anjing. Si Acong. Kapang di wae. Nyet. Deh, kok cara ka bawa. Esok